Bismillahirrahmanirrahim. Istikharatun mujarabatun sahihatun lam yujad misluha. Inaman arad ayura akibata amrihi khairon kana aw syaron fal yujaddid alwudu badal isya summa yaqud la firasin tahirin yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam salasa maratin wa yaqra'ul Fatihah asal maratin wa suratul Ikhlas ida asarata maratan summa yusalli aidan salasa maratin. Carioskeun dina kitab Hajinatul Asrar sahifah 70 hiji lamang meningakeun ya isyrah anu kajida mujarabna sahih bahkan kaula saeur ulama eta teu acan menakan isyrah sapatos kieu banding ku gampang-gampangna kitu nya isyrah sapatos kieu. Mana bila mana urang jalma anu hoyong uninga kana berkawis urusanana sae atara pinte kami bade icalan teh mah bade damal teh mah ngadamal bumi jeung sejabina kitu na ieu teh pisayan atara pipi aweneun maka sabada isa sok wudu deui kalau wudu anu anyar sok sanes bari urang teu acan batal wudu maka wudu deui we kitu. Teras cari di tempat anu suci na amparan suci rukun sejadah teras ngaos shalawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilu balikan teras ngaos Fatihah 10 wangsulan teras ngaos Qul 11 wangsulan teras sidinya ngaos shalawat di tilu wangsulan teras sidinya mah anjeunna nghareup nyangirah ayeuna ngiblat nyangirah ngaler mayun kiblat kitu nya jadi seperti urang sare beri menang orang sunah bari boboe kitu ningan mayun ka kiblat yang ilah ngaler bari parangan anu palikatu di tindihan gitu bainahu yarau ruyan mukhabaratan maka bila mana orang bobora sapatos kitu maka engkeun bakal impenan isyarat ti Gusti Allah karena sae jeung awana eta masalah urang tah kitu pamugia ieu manfaatna sae deui panginten ka hiji urang sanon sabada calik teh nya ngaos shalawat ka Nabi 3 wangsulan ngaos Fatihah 10 wangsulan ngaos surat Qul atau Nabi surat Ikhlas 11 wangsulan teras ngaos shalawat di 3 wangsulan teras bobo ngangilah ngaler mayun kiblat pamugi aya mangfaatna wallahu a'lam.